Wilujeng enjing sadayana salila 30 menit kaharep anjeun bade sareng abdi Intan Nuraini dina acara Breaking News, ngabahas wartos aktual serta terpercaya. Hiji video ngarekam detik-detik imah wargi di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Kidul, Sumatera Kidul diterjang Caarongkah. Kaayaan wangunan anu aya di bantaran walungan midamel imah para wargi eta langsung kabawa arus sareng nunincinganna. Jangkungna intensitas hujan anu nyiram wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Kidul midamel sajumlah walungan meluap sarta menyebabkan Caarongkah. Informasi tadi nutupan pendak urang dina ayeuna abdi Intan Nuraini sarta dugi pendak.